Buset, tak budak bangsat amat terus baik. Untung di lembur malah pakai naik jamban. Rapi aing. Nyising. Ah, Ya ada teh hidung geus menang motor teh kabaran aing. tinggal nongkrong. Ai, serangan doa ada goceng. Teu nyangka aing kasih aki dasar hideung. Assalamualaikum. Salam. Pan jore amat saya ngajawab salam aing. Kunaon saya goceng? Lulusan amat kowe kadeuleunas ya. Da naon sih ka dieu mabur ka ditu lah. Pan sia kitu amat goceng. Tilap sia wae. Ih, pendatang-datang urang rek dilipet-lipet bae. Atuh barina sia ditanya itu jasa wae. Atuh kumaha urang, sungut-sungut urang. Atuh aing nyaho sungut sia. Cek sasungut aing. Ngopi atuh pada rusik mas sia. Lah, ngopi bae beungar henteu urang, mun mabok encan urang ye. Hah? Mabok? Emang sia hayang? Ih, henteu Mang, geus mabok urang mah. Anu bener sia. Bener. Mabok naon emang sia? Mabok tah nyelebut Mamang. Pan sia? Geus mimintian di bae. Geus lah gerak ka ditu teu pantes tah jelema kolot di budak ngora. Masuk sia naon ceng? Geus geura leumpang ka ditu. Gua sebudak aya masalah ya. Mabur teh, untuk mabur urang ye nu mabur. Ai siap piceng nanaon teh ku adat bae deui atuh. Santai jelema mah santai. Sia ai masalah bebeja ka aing. Lah, moal beres teh ka Mamang mah. Ih, saya teh percaya ka aing. Kieu aing pernah kuliah Bareto. Hah, Bareto. Heuh Bareto ceng zaman kuda ngegel besi. Nyaon teh sia? Hah, udah ngegel beusi. Lah, non bae mau disebutan. Sia mah budak kamari ceng, moal nyahonan naon. Geus cerita ka aing. Oke, siap. Mun urang cerita di tulungan moal ye. Ai. Siap, ai teu berat mah. Atuh geus dengekeun ye. Iya, oke siap ceng. Sorry ya kemarin gua nggak ada di rumah. Ya nggak apa-apa. Ini kemana? Ya pokoknya lo kita aja deh, seru dah pokoknya dah. Ntar kalau ada teman gua, pokoknya di mana ya? Pi, mau kemana sih? Gedeng nanya baes ya. Halo gadis. Ya, aki-aki. Ai, kenalan saya duaan nya gadis jasa. Duh, cantik-cantik banget deh. Ah, biasa om. Biasa-biasa naon sih gelis? Ngapain sih aki-aki ikut gabung sama anak muda, pergi sono. Dia santai dia. Urang lelaga heula ieu aki-aki. Ih, lu aja Pi, gua mau ogah. Heeh, nu kieu mah urusan aing. Ai, Neng, pan aing di kacangan ku sia. Neng, pan sia tiluan, Neng, lain duaan. Kunaon sih Mang, ribut bae, hayang dielus-elus ke urang. Nah, kitu tah, aing resep nadana. Ih, saya mah gak suka. Ai sia kunaon siro dia, nadana kitu amat dicipok sia we. Ai, main cipok-cipok bae. Saya bilang ini ke Fitri. Waduh, pan marah rancem aing. Kenapa? Takut kan? Ai sisil mah henteu. Wah. Ai beneran dia mengodok dompet. Ih, duit nage tinggal kakek Soeharto doang yuk. Ayo atuh geura tarik, lumayan deng beli kebab. Lamun teu dibere pastinya bebeja kalau aing. Kajen lah duit aing loba kena di imah. Ya udah, aing seuti jang beli es, udah bebeja kalau aing nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan lumayan dia kata gue juga. Iya Pia. Iya budak ditinggal kieu doang molor. Sini duitnya bagi. Pan ngomongkan duit iya budak. Kan gue juga ngerayu emang lu doang. Waduh, ngimpi ngajablah ya kosna budak. Ini apa? Gue juga kan butuh. Wah, gue bener nih bocah. Woi, ngimpi naon sih ngomong-ngomong duit gitu? Enggak mentega. Mimpi kieu sianya. Ih, apaan itu? Nah, hayang nyaho ieu naon? Ya, kelomang berjalan tah. Itu dia. Oh, kelomang. Lu lama amat sih pi kencingnya. Panang tuh aing mah kiihna puas ya. Ah, masa sih? Emang bisa berdiri? Lah, dia nanyaan bae siang. Geus hayu urang ke Imah Fitri. Emangnya bisa ya berdiri? Iya, bahasanya nambe tanggung amat. Lah, saya maksudnya nyoba aing bae kesibukan naon. Emang naon, Ceng? Kerjaan apartemen, puas ya? Ya ada si aya bae. Ki, awas saya semenang can gedean motor. Nyao, ngomong nama poe ayeuna, Ceng. Awas ya tamun geus menang motor, ulah pos ya. Ih, tenang, Ceng. Nganjang kan? Oh, itu saya ingat. Ih, sahanya nu WhatsApp. Waduh, Ceng, motor geus aya ye. Aing teh balik. Tong geus geura balik jelema motorna bagus teh. Tenang, Ceng. Nah, nganjang puting aing ye. Jadi kitu Mang ceritana, cikena nyana lewat mau motor digerokin jojong bae. Pada eta kitu amat Fikri. Hah? Fikri? Heueuh, nu tadi ku sia diceritakeun. Buset ah Mang, eta mah Iki lain Fikri. Lah, yang penting mah ujungna I. Lah, saya ngobrol jeung aki-aki mah. Terus ayeuna kumaha hayang sia? Yah, kumaha tuh Mang? Atau yang rada karunya ka sia. Ka mana tadi budak lewatna? Ada itu Mang. Bagus atuh tangan hayu. Naon? Hayu tangan jeung mah. Aing baliknya. Buru-buru amat sih. Lo baca acara kene Angel. Acara naon sih lah?
Naon behengnya bae sia, aing baliknya. Ulah waka tanggung geus diheula baturan aing. Ya ada. Ya AWWO nama aing daek. Eta tadi motor aing di bensinan teh Ki. Di bensinan Jel. Cek, itu lain budak na. Ayo mang. Tenang ceng, aya aing, ulah sieun sia. Ki siapa penting ulin mah. Waalaikumsalam. Ya aki di mana sih ausen jasa? Ceng, saya teh aus ceng. Minum tuh, gratis iya. Bangsa teh ki mah cacan yang berenuk di warung. Wah, di ceng rupana keur panas kene. Awas ya ki. Woi, Fikri. Naon mang? Aing tadi ngomong naon ya? Ya, kos nama lempem ya. Ih, pananya cicing bae. Kunaon mang? Kunaon sia? Ih, pan kunaon sih? Ongkoh ngagerokeun. Ai, heuh nya. Poho aing. Yah, malah hendak ngelucu yaki-yaki. Sia ulah kitu Fikri. Kan aing jadi henak ngadenge ceritana. Ai, kunaon sih budak? Sia jangkal sia boga banda sakitu doang deh. Wah, mantep ya keras. Digerokeun sia ku babaturan kuat teh nyilek. Yaki-yaki kunaonnya? Ulah kitu sia Fikri, teu pantes ya. Ki, kunaon eta? Nyaho Jel. Carita sia dengan ngajak piceng malah senang-senang jeung berenuk sia. Ai, selalu seneng-seneng mang. Jadas ya, geus aya buktina ge segala ngelak. Ah, pusing urang teu paham. Jadah ya budak, aing ngomong geus kenceng ge teu paham. Datang-datang marah-marah. Senang sia nya boga motor gadean mah. Wah, geus ka inti yo. Biasanya terenggusan. Hah? Gadean. Ulah wah sia belagu bener. Ih, mang, sono boga motor gadean. Sia lah, masa aing. Waduh, bohong mang, mamang cek saha. Ya, cek goceng, tadi cerita di saung. Aisyah kunaon si Ceng? Ah, lo kos Aisyah Ki, tadi gerokeun teh nyeluk-nyeluk acan. Ih, Ceng, aing tadi buburuan dek nganterkeun motor Jailani. Aing teu percaya mah tanya ya ke jelmana. Ah, motor Jalani. Ceng nyana minjem motor aing ke pasar. Waduh, rentak ngebeget aing.